Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita mengaguligah dina manah mengaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angin nyapukeun ria jeung sumah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cibra tina subaya morek ijing sila bengkok sinembah usul nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Jati. Puja kagungan Maha Kawasa menciptakeun alam dunia sarta isina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam ku urang dipikat cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanya kajalma jujur sarta nyare kiru takabur. Salawat kali salamna Allah mugi ngocor-ngocor malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladen figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrak ngaburat ka para sahabat anu opat nu berat kana salat nu tahiyat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu umut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Para asatidah qori-qoriah mubalik-mubaligoh tokoh agama alim ulama kiai santri miwah MUI tur DMI mukusim kuring dipihormat buruaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuh lemur camat kades kabus RW RT BPD LB tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB. Anu hormateun sungkuring ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak berbayaksa reket dinding papak sarua waduk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wancuna kiwari ngariung mangpulung urang sadaya di ieu tempat gaduh maksud nu dituju boga maksud nu diseja cenah ceuk beja ieu terek pangaosan moga-moga pangaosan sing sae pangaosna mugia pangajian sing alus pangajianna sabab mengaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih hargaan jeung batur. Kunaon nana gerhana nyarita kitu sabab kuring mah memang beda jeung batur di mana aya ustad merek kieu abdi ge sadar ustad mah udeng badag gamis ngansar sorban ngagaplek lamun aya ajengan sarupa kitu jamaah teh sok narangtung wilujeng sumping al mukarom coba ka urang nolol dina mobil well kuat eueuh assalamualaikum belah ditu aya warung kuring nanyakeun bu palih mana cinta aya pangaosan kalem we cenah ustad lagi bakal telat baik ka urang teh cek hate dasar nini teu gablek HP tapi parandene kitu da ieu mah sakadar cangkah aing ngaran-ngaran kurung teh kudu tepung jeung kuring batak lamun ibu ngahargaan kuring ngahargaan cangkang da eusi hatena mah ibu gecan apa batak cek ilmu kolot naon kuring-kuringan di jero kurung heuh korong ari korong leutik rujit mincinit dan pigageuleheun dan setekar kebek mik abdi pake belas on ongkoh nontot tina irung tatangga sudi ngadeuketan
dek tahajud unggal puting, dek duha unggal poe, dek Quran katalar hadis diaji, tapi muncul bebengok riak, ditolak teu diterima lantaran asa kapuji dina hirupna. Maka hakikat hirup kuring lain kuring lain karangna, kuring lain karungna, kuring lain cangkangna. Maka hakikat ngaran hirup adalah hate. Ayeuna ibu keur naon baju saragam tiung saragam lamun hate teu saragam. Nah, rata kasih nirame. Tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli, tah nah hese mah nyaragamkeun eusi hate. Maka naon hartina tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Poe ayeuna teh umat Islam teh keur leungit kasaragaman, Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, kiblat sarua, nabi sarua, nah habet kudu pasea. Maka lamun aya ustad jeung ustad para saya ta eta teh lain Allah anu salah, lain Quran anu salah, aya hate anu salah. Maka nu kudu ku urang didangdanan jeung diomean tah eusi hate. Ibu hayang geulis babari tinggal meuli we skincare. Beungeut bodas teh punduk merenge. Kudus karena rumah tangga skincare ka bedag dengan sanggup henteu akhirna beungeut bodas awak begung isukna TBC. Naon hayang geulis nepi ka nyiksa maneh kudu nu inget mah tah geelisan mah eusi hate. Awak ibu saalus-alusna awak ibu angarkeuna kuruksa puteri geleh teri bangke hargana 15.000. Coba jalma nu geulis maot deuneuh di pasar digemok pasarna eueuh nu meuli ku hayam ibu teh eleh toong we hayam dagingna sumber gizi, endogna sumber vitamin, tikotokna euker aduk, tulangna seblak tulang, duluna ge euker kok. Kabeh tina hayam naon teu manfaat. Awak ibu sagelis-gelisna ibu enjing-enjing ngendog teuneun di warung batur bangkrut tah warungna. Eleh urang teh Pak, mata hakikat hirup mah jelema mah gumantung eusi hate nu sanyana. Mata hampura nu kudu kurang disaragamkeun teh eusi hate. Ayeuna ibu boga tujuan lamun meuli pulpen pasti keur nulis, lamun nu dagang pasti hayang untung, tukang tani pasti hayang hasil, lamun ibu gering ka rumah sakit pasti hayang cager. Tah ari ibu ngabring pangaosan, pangaosan hayang naon? Habis hayang panggih jeung urang. Cek ibu keneh, cek bapak keneh pangaosan teh hayang menang ilmu, pulpen dibeli teh eukeur nulis. Ari urang geus boga ilmu eukeur naon pulpen, eukeur nulis, jam keur nuduhkeun waktu. Urang geus boga ilmu teh saeutik jelema masantren luhur baroga ilmu tapi sombong ku ilmuna. Na kudu kitu ari ilmu. Keur naon sakola luhur menang ijazah, ari geus menang ijazah jadi sombong ku ilmuna, nuding ka jelema batur teh ka batur teh salah we jeung salah. Maknya pinter kudu kitu. Geratoong atau ilmu agama, al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun urang bener baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Kanyataan mah urang boga ilmu tapi hirup parwek wae. Kabeh ge harapal ilmu tahajud geuning unggal puting hees. Kabeh ge nyaraho ilmu infak jeung sedekah geuning pedit. Kabeh ge harapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a geuning ustad ge pasea wae. Ibu oge harapal kasalaki kudu hormat geuning duit leutik baeud. Berarti lain urang nu teu boga ilmu tapi ilmu can jadi cahaya keur awak urang. Bener tuh. Sadar itu. Lain teu boga ilmu ngan ilmu can jadi oncor keur urang. Saha tuh jalma nu bakal menang ilmu? Jawabanna hiji, jelema nu alus hate. Lamun di antara riungan ieu aya jelema geus ngarasa boga ku ilmu, kuring ceramah hate malang ceramah kitu. Aing ge bisa mugi jeung mulungna gerhana kajauhnakeun. Atuna lain kudu bengok sia mugi jeung nitah urang teh. Hirup mah kudu kosong, Pak. Lamun jelema geus bisa cicing dina kakosongan artina teu boga naon-naon. Pak Kades jadi Kades 3 periode tutup ku pensiun eureun teu nyalon deui jadi rakyat biasa deui. Bener. Matak nu hirup mah aya tungtungna. Tah mata konsep kahirupan mah gumantung eusi hate nu sanyana. Dan nana gerhana ge bisa ceramah di tempat aya 2 nu berjasa, hiji nu ngulem 2 jamaah.
anu ngulem Bapak Kades mata kuring kudu nuhun ka Pak Kades, mohon Pak Kades kudu diulem lagi alhamdulillah sehingga loba nu ngulem mobil lunas sawah kabeli pake miskin katulungan nuhun mata bejakeun we sing ngarulem deui. Nu kadua Pak Kades geus ngulem kuring geus datang ibu eueuh narek ngomong jeung temo mata kuring teh kudu ngahargaan ka saha ka ieu ka jamaah saking ku kuring ngahargaan ka jamaah bisi tuluh PHS bisa yang balik juk mantog kumaha teh lamun jamaah balik kabeh atuh we ceramah tinggal ngurusan gerak kosong hate ngarah babari narima ngan lamun jelema geus ngarasa boga moal bisa narima dasa aing pangbogana padahal mah hirup mah alam dunia ge teh jadi ilmu taong ku ibu orai ganti kulit tapi ngaran mah anger orai taboa pengajian urang mengukur ganti baju ganti tiung ari hate teu ganti-ganti nu teu akur jeung dulur anger pasea jeung tatangga anger pedit anger pepedeng tereng ka salaki anger aing ngos mah malam jumaah anger tempo bapak-bapak bari ngaran ka ibu lebok akan orai ge ganti kulitna ngan teu ganti ngaranna urang ge pengajian kieu mah bisa ganti tiung ganti baju nah ganti jeung hate-hatena nyaho mah teu diomongkeun sadia atuh da tuh geura toong urang teh kana hileud jelema sieun ku hileud tapi hileud cicing 40 poe muntal dirina nolol jangjang jelema jadi resep kana kukupu padahal kukupu teh modalna mah hileud. Ieu teh urang teh kerja di hileud Pak dipika ngewa batur di ijidan batur dipika rujit batur robah jirim geus salat geus ibadah haji kudu katempo jadi kukupu ngarah dipika resep batur artina tina ibadah bakal ngalahirkeun akhlak mata ieu pangajian cantang tu alus pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus isuk bakal katempo nilai nu alus pangaosan alus hate kotor isuk bakal muncul kakotoran minimal udah diomongkan panitia hanas datang hakanin buat kadang-kadang mau digirin diomongkan deket jeung si eta kudu kelekna ieu pangaosanana mah alus kan hate kotor maka hasilna kotor salat alus bareng jeung hate nu alus bubar salat bakal katempo akhlak nu alus salat alus hate kotor teu saeutik ngesalat ge melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna ujubria di kakarukut ku dirina masing-masing weh mata hirup keur naon kudu legek ukur disebut batur nana gerhana disebut ustad teu hararayang naha sieun teu akur jeung pagawean hanas ku batur disebut ustad ai pagawean masyahan batur nah kudu kitu tad hanas disebut ustad, hanas disebut kiai, hanas disebut ajengan teu cocok jeung pagawean sabab pagawean ustad jeung kiai mah warasatul anbiya pewaris para nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di Subang aya anu baru sampean kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat mangga bawa kana gawe gerasok urang teh karek disebut Pak bener di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat bawa ke harapan Allah dua pejabat dua bangsa mana bukti gini eta karek dilantik juga langsung di penjara harapan manusia dia adalah pejabat harapan Allah mah garong gini aduh aya nu keprok matak naon make jeung kudu legek dina hirup naon rek dianggap legek gedong sigrong mobil mewah sawah lega anger pangbalikan masarua gedong sigrong balik kanu nyereng kedong sawah lega dikubur di sawah batur mobil mewah diantarkeun ku pasaran anger jeung nu miskin sarua baju warna-warni bari mahal ke maot mah boeh warna bodas matak nu beunghar sing akur jeung jelema miskin jadi beunghar ngadon sombong kumaha jeung nu miskin sing beak ku bangsa wadah eta atuh pagaweana nama panas batur boga kongkorong dek pengajian lembang dongko tinggal ti dieu nepi ka dieu gigi brig hayu urang pangaosan ningang tatangga sabelah bari saksara kumaha ceuk hatena hayang teh aku garong harta ulah dijadikeun alat kasombongan mata prinsipna hate nu alus jelema beunghar alus hate bakal bagur jelema sangsara alus hate bakal sabar dua nana ge ari ibadah nu sangsara ku sabarna nu beunghar ku bagurna weh
Tuh bari jasa si miskin mah gede. Aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan si miskin. Aya nu maot pangheulana nyokot pasaran si miskin. Aya nu maot pangheulana nyolatan si miskin. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur, matak naon alasan urang kudu goreng jeung batur. Urang teu butuh ku batur, naon alasan urang kudu goreng jeung batur. Bapak make kopiah menang batur, baju menang batur, celana menang batur, senal menang batur, imah menang batur, maot dikubur batur, disolatan batur, ditahlilan batur, gerajieun alasan pikeun jelema nu sok daek goreng jeung batur. Nama kejeung kudu goreng jeung batur nasaha urang teu sarua. Bener salah pada boga, alus goreng pada boga, daek kadul ge pada boga, nyagena negerhana jeung batur ustad anger salah bener mah boga. Osokna negerhana bener keur ngareuyeul. Osok salah minang. Kalau bamana minangna ceramah teh unggal peuting nerangkeun tahajud ka batur papalotot tahajud ieu toong ka Bandung nu ngomong tahajud molor aslina. Pan geus salah gede eta teh. Nerangkeun sodako jika nu heueuh make dalil inama sodako talil fuqara sarodako yang sodako teh mah rezeki nu geus aya ngeuleum rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodako pan ibu teh kabita ku omongan kuring isu masjid kasumbang yatim kabere pake miskin tatulungan peuting ieu ge nu ngomong sodako lain sodako nu puguna mah ngadudut ladang sodako saha nu sodakohna kades. Pan ge teh beres ceramah teh Pak Kades bakal mudah biasana mah amplop ongkoh dus ongkoh biasana ngan teuing teu apal kumaha engke we punten we cenah Pak Ustad ieu mah kageugelan sedekahna heueuh deuk ditampa heueuh da butuh jadi ieu kuring teh can ngomongkeun ilmu matak lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu geura toong dina tilu hijina qalbi dua kauli tilu fi'li. Kolbi esi hate, kauli ucapan, pilih pagawean, tah ilmu teh aya teh di dinya. Hiji esi hatena bakal bersih, dua omonganna moal ngahina batur, tingkah polahna amalna bakal tawado kanu saja. Ai tawado batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih berilmu batan urang sehingga dirina ilmuna bakal mawa ngajenan batur lain diri urang nu hayang diajen batur. Weh. Pan urang mah karek boga sacongo buuk ge ilmu teh hargaan eta. Kalau mata ilmu teh gawe, ilmu teh gawe deuk sapinah jurumiyah sulam topek tijan mantek maani bayan balago mana gawena. Deuk arapal ngaran kitab salomari ge pek bae mangsa bodoh da eta mangarana apal ngan mana amalna mana gawena. Apan kadang-kadang kurang mah gawe dina bibir subhanallah ari hate patojainya subhanallah maha suci Gusti Allah bersihkeun eusi hate ulah na bibir subhanallah batur nyeun gedong nyeri hulu ai dina bibir subhanallah batur meuli motor ratug angen bibir subhanallah batur meuli mobil nyeri cangkeng na bibir subhanallah batur nyeun pila bae kunaon eta subhanallah nepi ka kitu-kitu teuing berarti ilmu teh karek sambat bibirna can katempo dina pagaweanana bener. Ayeuna ibu boga gedong boga sawah boga mobil cek ibu teh alhamdulillah can jadi gawe wajar jelema boga gedong nyebut alhamdulillah boga sawah nyebut alhamdulillah can gawe nama kieu gedong boga sawah boga lol RT cek RT teh bayahna ece ka bagian BLT geuwat hoak ka RT moal RT moal narima gedong boga sawah lega pangmikeunkeun BLT mah tuh ka rakyat nu leutik ka fakir ka miskin ta eta gawena alhamdulillah dana jan keprok ge Allah begitu teh anggar we gedong sigurung mobil mewah ge hayang kana pamere sakieu belaan kabang oge nyairkeun kongkorong dilaanan heula bilang dilaanan salaki dianggap ojek tong sok kitu hirupna mata alhamdulillah teh sadaya puji lillahi kagungan Allah gawe atuh lamun alhamdulillah sagala puji kagungan Allah manusia mana anu kudu dipuja-puji Allah Pak Allah mata kuring make celana biasa baju biasa teh da kuring mah manusia biasa mata datang teu kudu keprok bakalah sadep diadukeun jeung japati
biasa ngomong ge kuring di Sumedang teu ku Indonesia kusuna nah urang Sumedang Jawa Barat teu hararayang sok gaya ku Indonesia moal nurutan urang dieu mah kabudak teh geuning mung kusuna teh awas jangan main sisi balong nanti digejebur da teu baleng teh awas jangan main sisi solokan palit keh urumoy akina ti kota euy cucu kakek dicari-cari jok di dia begitu baleng geus we teh mungkin mah budaya urang Sunda ngaranna heeh sadaya tuh mata patokan hirup adalah hate hatena kosong anjing wae dianggap guru can ayahnya jelema nu nganggap guru ka anjing dua kuring mah panggil jeung anjing punten cinta pun guru kita tanggal teh rada gelo nanti itu jemput tuh gelo maknya guru na anjing kali-kali mah urang guru pak ka anjing kalau mana urang kudu guru ka anjing san najis na baham anjing bisa dikumbah ku 7 kali kalau mereka taneuh tapi najis na baham manusia mun geus nganyeri hate batur leungeun paangkal apa padeukeut hate rujan seumur-umur cai mana nu bisa nyeuseun karena kanyerian batur maka nu kieu patut tah nu kudu dijaga ya maka gorengan Sumedang diasupkeun kana Facebook atuh urang Bandung jadi apa dari mana ngajadog di Sumedang keneh pan eta teh morehtekeun ka goreng patutan Sumedang gitu patut ya. Ibarat ibu salaki keur sare dipoto molor wae dari sare jeung ibu dahar jeung ibu mata jawaban hate anu kosongan hiji innallaha ma'ana saestuna Allah bebarengan jeung awakna tah urang teh hirup teh jeung Allah lain jeung nafsu da ibu ke rumah tangga cantang tu jeung Allah jeung nafsu matak jadi randa orang-orang budak jadi korban cerai wae paburantak kakara geus kitu mah ya lain Allah nafsu tong dituding Allah teh jadi randa orang-orang budak jadi korban gerasa papai saha nu salah nafsu ibu amok ka salaki si bagong tuh kumajuk salaki gagabah saya nyebut bagong berarti aing sapuputing HS jeung bikangna puguh ngamok kumajuk anak bapak bagong mamah bagong ari abdi ditunjuk kuduaan anak bagu merenjang pan jadi paserong kah kumaha ari hate nu jeung Allah ibu amak kasalaki wajar manusiawi ngan wayahna tong mamawa ngaran sato bareng jeung wirid da jeung Allah amak kasalaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh yasin salaki nangkep jebro duit 2 juta bari maca ayat kursi kuku nyeman jawab ku ibu sadaqallahul adzim mau pas saya lamun bareng jeung Allah bae deuk seserian gitu gladi itu serina kuat lega berarti itu mah geus bebas tina bang emo lamun belah dia rada mesem keneh gaduh keneh kiriditan hirup teh bareng jeung Allah gerasa ayeuna ieu pangajian nah jeung Allah can percaya isuk ayakeun pangaosan nu ceramahna kudu ustaz setempat mungkin teh jamaahna ribuan juga ayeuna berarti pengajian ieu lain jeung Allah jeung naon panasaran jeung jelema nu na TikTok ayeuna nanagarhana ceramah nah jeung Allah nyao ulem deui tahun hareup tong dibayar datang moal suudon ibu teh Allah menaruhan ti magrib ari hate kuat kitu lamun kuring ceramah teu dibayar nepi ka teu datang geus catet berarti nanagarhana ceramah lain jeung Allah jeung duit matak mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana hayang nempok nepi ka detik ayeuna bapak nah jeung Allah pret bapak dek indit ka sawah pemajikan ngadon sare sangu eueuh cai eueuh amok teu Pak nya jeung amok berarti ku amokna bapak nah pamajikan jeung budak ku amak bapak nah sangu juga aya ku amak bapak nah cai jeung nyampak nah naonan atuh amok pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh bapak dek gawe amok panto jadi ruja digebrokeun datang ke sawah bebeja ka babaturan kunaon euy beungeut keheul pamajikan kolor wae kumaha ceuk babaturan geus ganti pamajikan kitu mah setan datang di tah nyandung mata hirup kudu jeung Allah lamun bapak hirup jeung Allah nempo pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh sun kaningna
langsung kening kok bapak minta hampura mah hampura bapak bade ka sawah sangu teu aya cai teu aya dek meser we di warung meuli endog asin 10 siki urang 10 insyaallah ngerebok datang ke kebon dekul macul tuluy pepelakan datang ke imah pemajikan ngagabruk bapak ai tadi ke kebon kaum teu ngan hampura we bapak teh jajan di warung kumaha cek pemajikan hapunten abdi teu keur aya nu karasa jalalangar sirah tuh kapangi teu cerai teu amek jeung aloh eta aya lalaki kitu iya tuh percaya ya bapak-bapak iya matak jawaban innallaha ma'ana teu berat Pak oleh urang Sunda boga budaya ngaranna wayang golek maka dina wayang golek aya tokoh pewayangan ngaranna Semar dina Semar toong ku ibu sirah Semar aya kuncung sok baca ku bapak kuncung Semar jumlahna 88 ieu teh ngajawab innallaha ma'ana jelema nu bareng jeung Allah sifatna eusi pikiranana pangdengena panempona pasti kasifatan ku sifat Allah mun nempo bakal tawadu mun ceuli teu hayang gosip mun ngalengkah pasti bener mun hate pasti bersih sifat Allah salapan aya di jelema mana kuring hayang lalajo nu kitu eueuh aya ge jeung nafsu we hurufna teh jeung nafsu setan aneh jeung Allah geus ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot bae pikiran we bahwa Allah dak nyalametkeun ibu nu kasep bari beunghar ternyata salingkuh wae coba ibu boga salaki petot kan bungan salingkuh da teu payu cara Allah nyalametkeun manusia moal kepikiran bener ibu diberi nyeri huntu eta teh cara Allah nyalametkeun ibu nah ngagosip wae diberi cager geus eta mah matak bere panyakit nyeri huntu pan cager teu ngagosip deui oh tetangga loba ngadenge gosip keun engke dibere budeg cobaan ngagosip jeung nu bongeng keur sok wah nyambung mata manusia silahkan bermaksiat silahkan berdonyieun doraka pek dek nyarieun dosa mah ngan kudu sadar Allah nu bakal ngeureunkeunana bapak galak ka pemajikan tujah teh kuprat kepret tujang tajong antap ibu antap tong diadukeun ka polisi antap we engke ge eureun ditewak ku polisi cantang tu eureun ku Allah mah dieureunkeun dibere pengkor leumpang kieu aduh tinggal asongkeun bujur ibu mah ngajejeg eureun sorangan eta mata hirup tong capek-capek ngeureunkeun kadorakaan batur engke ge eureun kusaha dieureunkeun ku Allah bener bu ibu pekeletet pepolotot wae kasalaki hoak sabar Pak kege eureun geus dibere belek jadi penyakit teh keur ngareureuhkeun jelema tina doraka matak jelema salah kapangi bisa eureun tina salahna da kapangi nu paling paur ieu teh bapak-bapak nu dihareup da ieu teh lain teu boga salah ngan can kapangi sarua ibu oge bapak-bapak teh lain teu boga salah ngan boga salah cukup bapak anu apal ngan teu kapanggih ku batur nepi ka asa aman hirup coba lamun ku Allah dibongkar kesalahan bapak muringkak bulu-bulu batur ngahargaan urang lain urang nu berharga tapi batur teu apaleun salahna urang coba lamun ku Allah dibongkar kesalahan urang deuk aya hargana diri urang moal matak jelema salah kapanggih bisa eureun tina salahna nu paling paur jelema salah teu kapanggih akhirna deuleu salah ge deuk pengajian ku ibu diwa ka mana geus gaya pangaosan ya baheula ge ngomong pangaosan geuning beger demi Allah mah moal sakali-kali moal da kapanggih pan bareto coba ieu nu dihareup can kapanggih akhirna teh engke geus kolot kurumu aya budak tinu ngora mata hirup ulah ngerasa aman Pak ya teh dunia memang bisa ditutupan tapi akhirat ku Allah dibuka layar tancapna urang saha urang sebenarnya so mata nana gerhana tong legeg-legeg teuing teu kitu heueuh we poho mubung har gedong sigrong mobil mewah sawalega darajat mah alus kene jelema sangsara imahna butut barang dahar saaya-aya tarawani cuka copot karena barang batur ridho lapar nu penting dirina we harta dirina
Nah gedong sigrong mobil mewah sawalega hak rakyat leutik dicarapluk berarti gedong berarti gedong nasigrong mobil mewah sawalega ai hak rakyat duit leutik dicapluk ku manehna butuh kuno leutik berarti samsara keneh keprok doang maranehan ge kitu beda mata ku Allah teu dibikeun ka nu sangsara mah jongjon hirup nu sangsara moal aya pangjongjon-jongjonna Bapak polisi pidato ngarona macam nu sangsara deh nah dek ngarona teh ngajaga keamanan panu sangsara mah geus aman teu gablek taokeun atuh lamun nu beunghar satuju ka polisi laras polisi kedang ngarona nah ada teh hees ya teman coba nu sangsara deh ngarona teu arane oh cek ustad wayahna ieu teh musim tuyul nyeriun tolak bala gambar pedang tapalkeun lawang panto naon eta tolak bala ngaran naon tuyul teh asup nu sangsara nyieun nu kitu teu naha pantona ge rujan mata tuyul teh buslos ka nu sangsara pangliwatan tuh jong-jong hirup mah geuning nu sangsara Pak bener sabila teh nu beunghar barang dahar ge opat sehat 5 sempurna genep kudu cuci mulut apal beureum apal hejo geuning satruk nu sangsara jonge jotan babadotan pucuk sintrong loncat takokak digares geuning jag-jag panyakit mah lain tina dahareun lain tah tina hate mun awak babari kakenaan panyakit hate geringan batur maju panas batur meuli kongkorong manehna sarua moli batur bisa dijual nu manehna henteu naha da tina laja ada ladang cawode atuh nah naonan adean ku budak beureum dan anu kongkorong tina laja mah koneng lagi koneng pisan geneuk ade mah apal da teu nya urang tempohan henteu nu teh mah teu asli atuh asli geneukna tuh atuh da tuh maka nu ngaran hirup teh kitu si hate mata hate teh geura pinuhan atuh kunaon pinuhanana ku kasucian jiwa jawaban la ilaha illallah innallaha ma'ana saestuna Allah bareng jeung urang lamun Allah boga sifat Rahman jeung Rahim maka Bapa ge kudu katempo sifatna nyaahan asihan eujeun deudeuh da Bapa kades jadi kades 3 kali teh ku boga sifat Rahman Rahim anu gering dibawa ke rumah sakit nu teu boga imah asongan rutilahu anu hajat teu boga modal ecrokeun anu maot disumpingan kunyaah sehingga cek rakyat teh geus tong gunta-ganti kades teh urang jadikeun we 3 kali jadi 3 kali ku sifatnya coba kades karek sakali tapi pedit wah karek sapriyo lagi dionog-onog tak keluarga nya mau urang oge itu penyara rata ya omongan mata nengaran hirup si hate angar si hate rambut gondrong bukan pembohong lebih halus daripada didasi make jas ari aspal dilalebok teh bijil cangkang jeung eusi teh kudu akur atuh ulah sok ngabeda-beda hirup mah ya Bu mal mungkin hirup disebut beunghar anu miskin mal mungkin disebut pintar anu bodoh katak jelema pintar kudu boga tugas mancoran jelema bodoh ieu mah geus disebut pintar ku batur ngaledek ka jelema bodoh deuk ngaledek mah teu kudu pintar jadi jelema belat ge bisa atuh ya kosong ngerasok hate jelema nu kosong babari dicician ke cai jadi ilmu taneuh jadi ilmu seuneu jadi ilmu angin jadi ilmu tatangkalan jadi ilmu tangkal teh ibu teh tangkal teu artinya kuring teh tangkal teh kuring mata kuring nanya karena tangkal nah mah jeung tangkal kuring adalah tangkal mata kudunya karena tatangkalan apan tatangkal teh ngaluarkeun karbon dioksida ngaranna racun urang ngaluarkeun karbon dioksida maka tatangkalan ngaluarkeun oksigen teh udara anu bersih dihisep ku urang tah urang ngaluarkeun racun tina baham bisi ibu teu percaya sok kasih ngareup kieukeun kumaha cerita tangga bau jigong gelok
racun keluar ti urang diserap ku tatangkalan layak kieu ngaluarkeun oksigen tuh urang tetangkal teh urang mata kolot baheula penyakit TBC toong we di leuweung hejo lemuk tutuhan curcor cai kuahangan leubet ku beungeun loba ku alaeun usum hujan eueuh banjir usum halodok teu ganggarateun cai leungit penyakit TBC naha hejo alam coba ayeuna Sumedang wae geus botak padahal baheula eueuh mantri eueuh polisi tapi leuweung hejo ayeuna loba mantri loba polisi nah leuweung boa dia paingan penyakit di mana-mana ayeuna tepak kunaon eta alam geus ruksak. Nah ayat Qur'ana toong ubah dina Qur'an kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Awak urang teh kudu seperti hiji tangkal anu kabeh manfaat, akarna manfaat, tihangna manfaat, jerona manfaat, daunna manfaat. Mun di Arab disebut korma, mun di urang disebut kabung. Toong we akar kabung dodog 2 gelas jadikeun 1 gelas obat ginjal. Naik kena tangkal eueuh sasak eta we jadi sasak pang kuat-kuatna ruyung kabung. Di jerona sagedeng deui Ramadan pan ibu resep kana dawet ai dawet dijadikeun tina naon aci kabung. Naik deui kana leungeun kurumuy geuningan lahang jadi gula bisa ngarujak. Antep leungeunna antep carulukna lol bahasa Cina cangkaleng. Naik deui ka luhur kana daunna ibu deuk ngahajatkeun budak nyieun janur. Etas nyerekna sapu nyerek naon nu teu manfaatina kabung. Mata engke mah bapak panggihan kabung aduh gitu tangkep berasa kabung. Kabung adalah urang adalah kabung mata kolot baheula diantep nu ngaran tatangkalan teh tangkal urang teh adalah tangkal. Saya Pak ilmu kita dinya teh. Anggar we jelema masyarakat hirupna teh. Heeh. Tuh. Oh well. Tatangkalan situ percaya tuh gerak toong buah buruk nuburuk tong dipetik nuburuk tong diala nuburuk tong ditaekan buah buruk mah keur naon melaan buah buruk engke gerag-gerag sorangan eta teh ilmu hirup bapa dihina diledek dicaci dimaki dipitnah sekalipun tong diladenan kalieur-lieur kajangar-jangar anu nuding anu ngahina anu ngaledek engke ge eureun sorangan buah buruk bener saalus-alus na bapak kades nyian program di Singarepan ku hate anu teu beres anggar kades kitu batu hate goreng tapi di Singarepan ku jelema nu alus hatena hade euy Pak Kades aya kamajuan ya Subang teh tuh kuno alus hate mah coba nu goreng hate kitu we saya teh jadi bagawean teh ngomentar batur kitu-kitu teh di komentar matak jadi Islam ulah jadi Islam komentator tadi boge osok lah aja dangdut lesti lu sorana tapi cok komentator mah goreng cek saha Saiful Jamil kalau bahasa Saiful Jamil nyanyi kerebek pan Persib teh urang Sumedang Pak Umuh kamari eleh 2-0 dihujat ku sararea tocok coba balik maneh atuh ka tuluk main baju aya keur lumpat atau keur najong balik ke gebus ka rumah sakit nyeri awak mata tong ngabisani ka jelema anu keur ngalakukeun ya kades teh ceureuh cobaan tilu poe jadi kades pengek hirup mah tong jadi Islam komentator kitu kieu teh salah di panonna teh nah urang geus bener nyalahkeun batur teh nah urang nyebut bodoh ka batur teh geus pinter nah urang nyebut kedul ka batur teh geus daek hirup manusia mah bener salah daek kedul pada mika boga mata gerak eureun nyaritakeun salah batur da urang ge osok salah jiga batur gerak eureun nyaritakeun kedul batur da urang ge osok kedul jiga batur sepakat da ibu ge ditariung teh ayeuna kan keur ngora mah saha nu pasarung-sarung jeung lalaki keur laju calung teh saha teh Bapak oge anu luncat tina jendela kapangih ku hancur teh saha tah Pak Ustad nyawa jadi nu ngaran hirup ku gara cicing dina tugas masing-masing ngingarepan alam perbedaan jelema nu kosong hate enjoy we Pak rek NU rek Persis rek Muhammadiyah keun bae sajalana we aya NU pek tuluykeun ku cara NU aya Persis pek tuluykeun ku cara Persis aya Muhammadiyah tuluykeun ku cara Muhammadiyah da pamarentah ge bisa maju lantaran aya 3 hiji kadesna 2
MUI na katilu bapak polisi na tugas barareda TNI jeung polisi tugasna ngamankeun negara bisa aya musuh di jero jeung musuh di luar TNI jeung polisi mata TNI mah bobog dawag gede sora tong itu pacara sang kamera putih orwo gerak isukna teh ka puskesmas bapak polisi mah gede sorana panewak penjahat angkat tangan sieun penjahat prit ditilang sieun coba atuh lamun polisi lebay angkat tangan tewak mata bapak polisi mah boga perjanjian naon perjanjianana bapak polisi catur prasetya leres untung bener catur prasetya bapak polisi boga TNI boga sakta marga leres pak tuh matak jelas TNI mah disiplin matak ayeuna Prabowo jadi presiden disiplin koruptor dibabat 28 di penjara lebo disiplin TNI coba lamun kuring jadi pemimpin mau tadi bawa yasinan haben matak pek gerak cicing dina tugas masing-masing bapak TNI tugasna maca undang-undang dasar ulah kelebe da ieu lebe mah tugasna ge pan ngadoa engke ditungtungnakeun pan lebe mah dididik beradab kudu kieu we punten kalangkung bapak damang ibu sehat kitu lebe mah kita maca undang-undang piraku unang nya engke lebe mah bagian ngadoa talamun ngadoa ku TNI kacau ya Allah wah cilaka pak mau tadi babuk ku malaikat nepi ka ngadoa disaruakeun jeung maca bendera wah cilaka jadi maca undang-undang mah ku TNI ngomong gawab apan undang-undang teh wibawa negara matak nu maca nage kudu TNI nemongkeun wibawa negara teh TNI jeung polisi matak warawog gawab ngan lamun boga pamajikan kudu ka ustad kan ustad mah bijaksana umi tos nyangu teu acan abdi wios urang puasa matak bebu ustad coba bapak TNI ditanya nyangu gerak nyangu kan dijawab ke pemajikan siap 86 gitu bapak polisi ge sarua gerak nyangu acan prit ditilang sakuaing anu bijaksana bab eta mah ustad umi tos nyangu teu acan abi wios urang puasa Senin Kemis we matak sok gerak pilih-pilih talung ke TNI talung ke ustad tapi wibawa negara disarankan ke TNI toong na upacara maca undang-undang TNI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai kemanusiaan dan keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. TNI bagian anak wibawa negara katempo apa yang ke ustad langit wibawa negara ada dalain kudu kikituan tulu ya tuh hirup da ibu ge pangaosan kieu rapi sote aya di imah mah teu kudu malahan kolor ge pake ku ibu teh di imah mah galamun kieu tuluy di imah mah rungsing salaki keur mah awak gede segala dipake di kukupan teh buat tepung-tepung so bapak polisi lamun nyiapkeun lapor upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun siap dilaksanakan timpa Cekades laksanakan katempo wibawa negara polisi hoak Pak Kades laksanakan nama karakter negara udah hirup pek gerak cici dina tugas masih ya mah cengek mahal Jokowi disalahkan gitu tuh balik jadi presiden teh cengek mahal melah
nama kejeng kudu ngomongkan presiden kira cengek malah ya tuh sadar Gus Miftah kacaletot semenit ceramahna sejam setengah nah jelema rame nanti nu semenit nah padahal ceramahna teh sajam setengah kacaletot semenit nah hari urang rame kene nu semenit katimbang nu sajam tah katempo hate jelema teh didinya kuring oge nana gerhana da jelema mah hayangna teh sampurna we padahal manusia eueuh nu sampurna ibarat rokok rokok sampurna kertas warna bodas aya titik warna hiji tong sok lalajo titikna aya warna bodas nu lainna jelema bener pernah salah jelema salah ge pernah bener pan awak bapak ge bener jeung salah pada boga ngan piraku urang seuli cokelan kana kagorengan masing-masing jelema mah aya waktuna pan Allah ge nyiptakeun Al-Qur'an surat Al-Asr wal asri demi waktu tuh aya waktu jelema ibu boga minantu baong bedegong ka sawah tara ngarit sudi keun engke geus daekeun mah tingali usaha beuki daek matak lamun ibu boga bumi minantu baong bedegong ngarit sudi ka sawah tara tungguan we waktu geus boga anak bageun matak lamun ibu boga minantu anu ka sawah tara ngarit sudi kukut piara paraban etang-etang gaduh marmot lah ayeuna kuring geus 24 tahun ceramah teh can di kopeah ibu keun tong jadi goreng engke geus daekeun mah tingali geus daekeun menu semeter dipake apan bapak ge baheula tara salat geuning ayeuna daek salat sanu nitah sanu nyarek bener katak tong kapedengkeun popolotot teuing ka batur teh salat atuh oi ka masjid lain nyeun masjid juga pasaran dijieun tamu ngeusi antara kumaha situ maneh baheula mah sarua gapleh jeung aing gitu. Nah hari urang betukur batur mata pertemuan paling indah lain bertemu aku dan kamu tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku sok ibu teh ngawangkong jeung awak sorangan bapak ngobrol jeung awak sorangan nah geus pantes urang dihargaan batur nah geus pantes urang dihormat batur nah geus pantes urang diajen batur jawaban ayana hate bapak tingkah pola kagorengan bapak ayana hate bapak jadi batur ngahargaan urang teh ngahargaan cangkang laras ya nana gerhana ge pedal we kuring ceramah ramena TikTok kakada teh ustaz sedih ngahargaan cangkang jelema teh da eusina mah cantang tuh nata kirup tong sok ngukur kagoreng patutan batu tuh wayang tah Semar kuncungna salapan-salapan jadi jalma teh barang jeung Allah mah kasipatan ku 88 mun Allah boga sifat Al-Ghafar Maha Pengampun maka urang kudu boga sifat asak hampura ka jelema nu geuleuh nu rujit nu cua nu ngewa ka awak urang Allah boga sifat Al-Ghafar Maha Pengampun urang oge kudu asak hampura ka jelema nu ngewa nu rujit jeung nu cua ka ieu aya tukang dagang teh ngarep-ngarep ka caletot abdi padahal urang moal ka caletot moal Gus Miftah kacaletot ka tukang es urang mah moal matak tadi tukang dagang tara direret lain ngewa sieun kacaletot padahal Allah mah naikkeun milik naikkeun rezeki naikkeun derajat tukang es pan ceurik tukang es disebut eta ku Gus Miftah ceurik tapi jarak sapoe ngabarakatak seuri 500 juta sapoe tadi ge tukang kerupuk itu kan ngarep-ngarep kacaletot sugana sapoe 500 juta aduh apa lima orang banyaran apa lagi eta teh naon hah eta teh naon kerupuk eta emong ngomong gitu mancing iya tah ibu-ibu nu pici capek kundi mancing ngarah urang ngomong ngoream urang eta tuh menang atuh make budaya menang da urang mah Jawa Barat membuka budaya Sunda kudunya karena budaya Sunda bisa urang budaya Arab diganti ke budaya Sunda mau bisa di Arab mau ngadan langsung komat meujeul jam 5 jelema geus ngawala di masjid coba di urang mau ngadan langsung komat wadan eta komat eta imam eta mamum eta beridan eta ngadoa eta balik nu ulun si eta isukeun meureun ka masjid si eta keneh mata lol orang NU nyiptakeun metodologi studi Islam disebut MSI
metode keur nepikeun Islam pupujian geuning di masjid teh eta budaya urang kupingkeun ku ibu di masjid abah diupat mie jam 5 teh baletuk pan eling umat muslim kuat bapak nu ngadeng ya abdi geus ngomong teu kuat hayang seuri da teh akur teh hayu urang berjalan salat subuh ayeuna setengah genep maghrib aya di Arab pupujian gitu Allah matak tong cegekan teuing indit ke Arab balik ke ditu jadi so Arab tong kitu Allah di Arab di Allah pupujian teu binah dolalah neraka tong kitu namun maneh teu kitu cicing di ditu atuh ya di Arab takbiran alus udah dibayar nu takbiran ke 5 juta teh teh KM teh pan di urang mah nu mayar saha nu daek takbiran teh teu beraturan saha nu panggulana di Arab takbiran ge kuat hade Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Arab bus ke Subang Allah Tiga bisa. bener pisan nah pernah ngadenge tapi jeung bener pisan la ilah napas ponok itu panjang keneh eta hailal makanya aya eta tuluikeun we dan urang di Arab barang dahar ku tilu ramo meujeun nu dicokot korma coba di Subang barang dahar ku tilu ramo nu disuguhkeun angun kacang di Arab barang dahar ku tilu ramo mata pang abdol na buka puasa adalah ku tilu korma naha sareubeuh ditu mah coba di urang korma ongko baso ongko make sangu ongko anger jam 8 teh barang hakan gitu teu akur budayana di Arab kumis pondok jamot panjang sunnah Rasul jelas nah jadi kan di Arab di mana aya di Arab jamotan kumisan da jaradi ngan bab eta tong dibawa ke Subang di Subang mah aya nu jadi teu anu jadi kumisna tuluikeun nu jadi jamotna pek kumis pondok jamot panjang sunnah Rasul heuh ngan ulah benci kanu teu jadi ngan gerhana mah bid'ah dolalah neraka nah kumis jamot teu jadi nare kumis embe ditepelkeun cing atuh bab nu kitu nu pika dipasehakeun bener di Arab adan alus pan di urang mah ngabeueuh da mikna butut parepet pan ampun mereka adan teh eho tarik teuing Allahu akbar ngomong kalau hayalah sholah mau bajikan susah hayalah sholah kumajak ngetara ke masjid mending cicing di imah tempo nu ke masjid secara rusah gitu maka tukang sunta datang ke masjid pangenerkeun mixer si Eva tarik inilah Indonesia kenapa bangsa orang bangsa Indonesia jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi sok gerak cicing dina agama nak kalayan make budaya sorangan teu kudu make budaya batur karingri Tasik maca sholawat beda Garut beda Banten beda Parareda tapi hiji sholawat keneh uring lamun init ka Tasik dibacakeun sholawat pansok dipapa geuning ibunya membaca sholawat mah cenah ibu sholawatan abdi keur leumpang nah ada jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad berkeuteuk teh hate seuri nah pan di Bandung mah es lilin mah leos ceramah ka Garut dipapa ku sholawat gaya Garut make alok sholatu salamu Allah toha rasulin gitu jadi abu tetep guguh lempang ke jadi kikituan baru ngan lawan bapak indit ke Banten tahampura di Banten mah ngadeg-deg nah apaan tegeg sorana jeung hoak maca sholawat ustad datang sholatullah salamullah Allah toha
Rasulillah jelengeng kegigireun ajib Banten Tasik beda, Banten beda, Garut beda, anger dibaca mah sholawat, nama kejeng kudu pasti aku perbedaan. Gini kata sarua dibaca mah sholawat kene. Ya, Subang, sampai me aya ustad. Nah, Allah. Mantap itu. Salamu Allah. Mantap itu. Depan meme aya ustad. Ya urang mau ngomongkeun bareto sa meme, aya geus aya mah jadi aralus meureun. Maraban hayam Subang jeung Garut da beda. Di Subang maraban hayam bari nyiniran minantu teu usaha hayam datang kur tetetet bener hayam bareng labok beuki usaha tara bari gigireun minantu isukna teh hayam teh leungit dicekek ku minantuna. Coba di Garut mata hayam anu kongkorongok alus iwati Garut jeung Cianjur nah marabana nah adek kur titit kemarin meseri jeung munyuk banget kurang ongkot itu naon dari ini. Bapak di Indonesia mah hampura loba pisan perbedaan teh aya nu maot milu tahlil sok Bandungan tahlil di urang aya nu tungkul anu gideg aya nu muih engkana mah aya nu maot aya mau video kieu we tuluy geus pan aya nu tungkul la ilaha illallah cicingna di juru tah udang-udang dahar ya kan maca tahlil bari ngagidog la ilaha illallah la ilaha illallah cina mang stop nah teu tungkul tempok kumaneh nu tungkul mangandung sare jadi emang di budak gideg ngarah teu sare anu paling paur gigireun kuring bari muih fa illallah 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 sajam setengah da batur dahar saya teh mah hulang mah kieu bunga teh kuat pias nah anda balik ti heula kolokok di bulan teh rek nu tungkul rek nu ngagideg rek nu muih tetep nu dibaca mah la ilaha gawe namana la ilaha illallah salian di Allah matak cek bahasa wayang leungit diri nu sayak ti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kancan leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria eta teh makna tina la ilaha illallah leungitkeun sifat diri nu kudu aya sifat Allah leungitkeun kahayang diri nu kudu aya kahayang Allah leungitkeun keputusan diri nu aya adalah keputusan Allah jelema moal sirik kana kamajuan batur da geus jadi keputusan Allah yang lain pak kades geus kitu takdirna udah jadi kades 3 kali darma ibu sirik dudukun kadoraka ibu teh ku amokna kana kemajuan batur ge ibu ngadon moal bisa ngarenghap nana gerhana geus takdir jadi penceramah mah tinggal ku bapak dawuh merek ustadeun apal abdi baju kieu celana kieu merek ustadeun eueuh jeung bapak-bapak teh gagah bapak ieu atuh mik ya cumaan gama ku RT udang sing badag gami sing ngangsar tasbih cekelan kumacek ibu aduh Pak RT anyar coba banyak terek aya nunggu lempang ngaosan gitu berarti takdir lain ayana baju takdir lain ayana wujud takdir mah aya di Allah mau dibikeun ka setiap manusia anu daek tah berarti kuring teh diri sasampiran badan sasampayan harta ge sakadar titipan teu ngaboga-boga isuk deuk payu prek henteu kajeun aya nu ngulem sabodo eueuh bae kumaha Allah we da cak-cak ge cicing reungit ngencar geuning lintuh cak-cak da kuring mah kikieuan lain da ditukar-tukar kana duit kikieuan teh kuring menangan akhirat pancek bahasa Allah ge kitu teangan akhirat dunya datang lamun neangan dunya akhirat pegat dunya cantan ku datang mata kalau datang ka dieu lain deuk neangan duit deuk neangan akhirat kumaha cek Pak Kades atuh kumaha lamun teu dibikeun harapan tos niat nya aya niat dibatalkeun aya tos niat mah pasikeun we Pak Kades ngan kuring datang ka dieu teh 3 pahala teh Pak bawa mobil make bensin pahala sedekah harta kuring nerangkeun ilmu saeutik-eutik beureung ilmu teh mata bapak ulut jeung seuri ge ilmu tuh pahala tina ilmu nu katilu silaturahmi nu teu wabuh jadi wabuh nu teu apal jadi apal 3 pahala lamun kuring teu narima duit
kumaha tuh lamun nerima duit pahala leungit duit menang maruk lain keur perang ieu hate perang antara duit jeung pahala. Tah kira-kira ya mah kira-kira cek ibu kuring milih duit milih pahala. Alus setuju sepakat jadi lamun engke kuring duit dicokot ladang daripada kesepakatan bersama. Matak baingan cek ilmu kolot tong udag-udag kalangkang heula. Kalangkang diudag naon ti kusuk benang moal. Ya Bu. Segedom mobil mewah salah lega bapak maot mah teu milu. Pamajikan gelis ge eueuh sugan bapak maot teh abdi bade jeung saha ngiring we ka jero kubur. Lamun ningali urang tuh nguburkeun dijejak jugdug ieu meganeng. Geus geblus maka jero mau teu rowesan deui atuh. Sing kalain dek milu nyabok ka urang gelo cenah ustad kitu. Nah, da geus natus bapak ukur nyeri hate bapak teh maot bapak gedong di cicingan kumaru, sawah di belakang kumaru, mobil di setiran kumaru, kawin deui eta nu rek milu aduh. Mata waradul apa bae Bapak? Nyaah kasalaki teh. Mun keur boga duit 6:30 kudu dicekelan sarung aya sono. Coba nengang salaki keur teu boga duit pepelengkingan dina kursi. Bari kulem di dieu di dinya. Mun di dieu luhur 500. Mun di dinya pek HS jeung tumilah. Dia budak kalau sok ngaladenan salaki gumantung tina pamere lamun ibu ngaladenan salaki gumantung tina pamere naon beda jeung di jalan kalau di jalan mah gumantung duit kajeun aki-aki duit gede kajeun urang budak ngorat teu boga duit teu diladenan atuh engke kumaha 100 salah we ke geus salat subuh orang bapak ge apa di jalan-jalan wayah kieu rek keluar rok parono kalau you can see buk di bereman lol kuring om check in om gitu geuning nya banyak ning sok aya nya nah bapak ungeuk gua pernah ka ditu kajebak nya asa curiga abdi ka ieu tanu bakal pasti jeung pamajikan lamun di dia istrina engke bakal ditanya iraha maka jeung ka ditu iraha maka jeung ungeuk tadi cek si ustadnya bapak ning bapak ungeuk iraha ka ditu nya eta wilujeng di RT-keun heula gara-gara Pak Ustad oh gara-gara ustad cenah aduh ya Allah tuh batak hirup mah menang atuh kitu kikituan budayaan pek bae ngan urang moal sarupa jeung Arab moal bisa jeung Arab moal sabab budaya teh adalah nada teh tradisi teh kebiasaan mata di Indonesia mah ceramah teh gumantung karena kebiasaan masing-masing keun we da balik nama kana sampe gegetuk comro misro anger sampe ayakan boboko hihid naon deui cotom naon deui nyiru asepan anger balik nama kana awi dek NU dek Persis dek Muhammadiyah anger balik nama kana tuh dek TNI, dek polisi, dek kades, dek rakyat anger Indonesia nama jeung kudu garoreng aduh well matak ibu hirup beda jeung salaki jeung pamajikan dihijikeun 7 tahun pan ku beda silih hargaan borosot budak coba lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak ucing matak tong anti hirup perbedaan ya kacapi ge disebut kacapi kecap nu hiji naon kecap nu hiji Allahu Akbar ari Allah nu Maha Agung parumpungna 20 nembongkeun sifat wajib Allah nu 20 tuh dakwah kolot baheula ku kacapi kecap nu hiji Allahu Akbar Allah nu Maha Agung jentrengna kacapi aya 5 dami natila di dunya teh beda silih hargaan jadi alus jentrengkeun ku ahlina celengkeun juru kawi rumah tangga jeung manehna treng geus ka itung lilana ibu jangan jeung parawan ayeuna geus rai anak moal akur jeung Arab lagu nu dieu nyabai da Indonesia cek bapak teh keukeuh jang bapak mah hayang juga urang Arab heuju gue
di Arab taraweh nepi jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba 30 juz saputing tamat. Di Arab nepi ka tamat taraweh cobian mumpung aya duduk Ramadan pingpin ku hafid Quran taraweh nepi jam 3 subuh. RT nu pangheulana demo marantau boy RT pangheulana teh. Nah cinta RT gitu-gitu teuing imamna rada gelo lilela teuing imam dicarekan lalu jengger bari make tato heling cenah RT ku dewek di imam mah tekul jengger make tato bari jadi imam nu dibaca Al-Ikhlas sahaben 23 rakaat Al-Ikhlas kabeh rakaat kagenep hayang Anas kan poho deui pan jengger dipikasieun wios poho deui ngahoak eta nu tukang bari ngadeg-deg manggawe lajeng setengah salapan taraweh anggeus kuat digabrug eta jengger teu sangka cenah maneh jengger oge imaman mah hade tadi urang mah ibadah nu hade teh nu tereh Indonesia maka kuring ceramah kikieuan teh apa karena budaya kahayang ibu teu ceramah diseriuskeun mantap jelema ieu mah asli maka kuring nyieun metode ceramah kieu teh heureuyna aya ngara ibu susurian atuh elmuna heuh susuganan teh asup ieu teh nyieun metode kieu teh ripuh geus sanggu atlet coba lamun kuring serius nerangkeun surga jeung neraka hiji balik dua bak kabur katilu eureung kata teh ditanya ku salaki nah balik ya teu rame geus nararaku gerasa jadi kuring mah sakadar metode ya pan kelot bala menyanyi metode nanti ngapalkan sifat wajib Allah 20 ku nyanyi wujud ki embung pak bung pak bung embung pak bung pak bung bung embung pak bung pak bung bung embung pak bung pak bung bung embung bung 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 embung bung aduh hebat cara latihan tapi nyambung coba nu minang latihan abeuh henteu tuh ambil musik ibunya aban orang Sunda boga pencaksilat ai pencaksilat tinggalna dua hiji padungdung dua golempang ulah dianggap lain agama tina pencaksilat teh agama padungdung jeung golempang padungdung igel pencanu rusuh golempang igel pencanu kalem saha dina rumah tangga kudu rusuh salaki rusuh usaha saha nu kudu kalem pamajikan lalaki rusuh usaha pamajikan kalem balanya pibeung hareun nu paling paur lalaki rusuh usaha pamajikan rusuh balanya hutang ka mana-mana pisang saraheun ya mah seuri tapi lamun aya hayang ngejebrot cenah urang kunaon aya aja nya geus nunjuk seuri teh jeung hayang geus kitu nya baheula mah agama teh disebutkeun ku budaya padungdung igel pencan rusuh golempang igel pencan nu kalem nu rusuh bapak nu kalem pamajikan pibeung hareun ieu masalah ki rusuh usaha pamajikan rusuh balanya kitu we ngalanyun kabeh ibu tak tugas ibu kudu ngarasakeun kacape salaki tak tugas ibu golempang cicing di imah hirup teh lain loba ngarobah hirup alis geus alus antap lain ini dikerok ganti ku patrot balik ti dieu pasea jeung salaki rungsing wah duanana ka bawah hujan bulu panon geus alus panjangan atuh mah ustad teh buat kicau buat riweuh sia teh balik ke dia mau motor tikusruk karena susukan kakara ya Allah lain Allah duduk bulu panon hirup tak kudu bisa narimakan atuh lain ngarobah wae taina ibu kasalaki pek tarimakeun kana kamera salaki lain yang salaki balik jam 10 biasanya jam 8 jam nyegrab di mana heula lain di mana heula ban bitu dia alasan teuing nu kitu teuing saha ngan ieu mah pokona mun diomongkeun teh nyata we kitu ibu ngukut hate rujit hate keheul ka salaki biasa balik jam 8 ditungguan jam 10 can datang kurumoy assalamualaikum asup we badui ayo dok saret di mana heula apaan usaha ban gitu di alasan biasa lalaki terus nyata ting saha Pak Aris begitu apa lurah gitu Hampura Pak
Des da abdi mah teu niat kitu teu niat ngomongkeun ngan eta mah kababat deh ku kareta api dengan Pak Kades cicing di jalan. Lurah mah bager. Hah? Lurah mah bager. Lurah mah bager. Jadi pembela. Oh pan di kantor loba pegawaian ku sekdes atuh. Bapak sekdes oge cuti, ayo sekdes cuti, ayo bapak, aya saha teh di desa teh. Hati nu salah kuduna masalah kibalik teh rasakeun kacapekna kalungsena bapak geuning sumping kitu kuduna nya mah gek diuk dina labang panto cokot cai nu tiriskeun bae teh make gula dikeun ku ibu bapak ieu teh cai teh jeung gula-gula acan suruput ku salaki diinum kuat jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula nu amis teh budi pamajikan ka salaki ngeunah teh kana hate salaki teh darengekeun ngeus kitu cekelan dengan salaki suntangan ngeus suntangan bapak geuning ngesang lu atlet beli bade iba cai haneut parantos aya cai tiis parantos aya tekul salaki mani siapkeun ku ibu sarung koko jeung kopeah bilih teu acan tepan mangga kebutkeun sajadah tekul salaki salat beres salat kuliwet ibu kahareup teh ieu teh gambaran pamajikan hade teh nu kitu tah ngarasakeun kacapena dengekeun nya deng sujud di lahunan salaki hampura bapana puputan kembang kedaton buah kolbu cinciman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi capelung seribu tuluh geuning bapak melaan abdi hapunten jisim abdi bapana ada Allah nu kitu teh Allah tak ngomong belah dinya mah Allah bisa nu aya ge salaki datang teh meunang duit teh cek salaki teh boro-boro atuh kesangge lu atlet ada anggar rumah tangga make duit teh make duit modal gitu. Bapak asa ngeunah ngadenge ceramah kieu bari ngaret ke pamajikan kadenge Asa meunang. tapi ibu ge kudu ngalawan heuh kitu urang ge eudeuh kitu ka salaki ngan salakina kudu kumaha heula ka pamajikan Pak urang bubar yeuh eudeuh ibu ge ka salaki gituan ngan salakina kudu kumaha heula atuh hayang gelis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan tah salaki teh nu kitu nu alus teh tah anu mah cek ibu-ibu kadarenge cenah kadenge pamajikan baeud bapak mah tong milu baeud naha kumis panjang janggot panjang baeud da jiga lele useupeun atuh lalaki mah lain kudu baeud ngakal ngarah pamajikan ngakeul lalaki ngarah ngarah pamajikan ngari nyu kalau ibu baut tong loba ditanya da pamajikan keur baut ditanya menyegap kunaon mama baut kusia ngadon pasea gawat bapak teh nanya awak bapak aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baut ka urang toong padaringan beak beasna toong lipstik geus dicokelan ku bilik toong wedak geus dekok tengahna toong duit gegeletekan 10.000 toong nagih rabeng bojeuh baut deketan ku bapak teh hampura gitu aya duit itu 3 juta kok keur mama keur bae diberi duit langsung ngagabruk lain tadi cocokeun ejang fungsina masing matak busa kana bab Isra Mi'raj tayana urang mi eling Isra Mi'raj judulna ge mi eling Isra Mi'raj lamun mi eling Isra Mi'raj na bapak teh eling-eling gitu eling Isra Mi'raj mah enteng nu hese mah eling kana ladangna ladang Isra Mi'raj pengajian kieu babari nu hese mah ngamalkeunana ceramah kieu ge enteng nu hese mah migawena bener Pak teu saeutik jelema lekoh baca Quran tapi lekoh nuding baturna teu saeutik jelema alus maca sholawat tapi bibir ngaledek baturna sholawat teh mana nu keur dibaraca alusna maca sholawat kudu jadi gambaran alus ucapan saenggeus maca sholawat geus maca sholawat tong nganyerikeun batur tong ngahina batur tong ngaledek batur ta eta sholawat nu dibawa kana hirup jadi burik Well. ai sholawat di alus-alus na bibir mah kabeh ge bisa ngan eta na hirup greget atuh da alus bacaan sholat kudu alus ucapan saenggeus sholat ieu mah aya bacaan sholat alus aya omongan ka mana karep jadi sholat teh can jadi hirup can jadi huri bener
dia iya Isra Pak. Al-Quran surat ke-17 ayat kahiji subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Subhana mimiti lagi maha suci Allah. Lamun Allah maha suci hati orang kudu bersih. Lamun Nabi bir subhanallah hati kotor kadong-dong ge alus luarna ngan remet ke sina. Kalau yar beurit ge ecai beureum ti kabitaeun jerona mah racun. Tamatak neng ya neng tong kabita teuing ku judul lalaki mah judul alus hatena mah wallahu alam. Dapun maneh bogoh sagala teh dibikeun ka kabogoh riweuh ningang salakina ningang lalakina anu teu balik engke keur aa ayeuna keur aa ranah geus mengandung makolot mirang maka jeung engke keur aa ayeuna keur aa can janur kuning lebe can datang wali can sumping wayahna tong sagala dibikeun setek neng tombo indungna nyingir ka budakna dengekeun macam budakna ge mamah ge baheula kitu naon kebogohan kamu plase mendingan banget ku sawe jigan heueuh nyarana warang ngungkul jatuh ti tajong kumaha cek kabogo kamu sakit kumaha cek budak awewena iya kamu perhatian sama aku ya nugas kolot kieu jatuh ti tajong kumaha cek salaki eta batu eta cokor lo atuh geus aya beda kerbobogohan mau motor butut beberek-bekan cur hujan kumaha ngomongna bae mogok dorong keduaan cur hujan iin diaan coba ibu geus kolot kieu dibonceng ku motor mogok dijejak motorna ku ibu ganti cuk aing oge atuh sadia ampun nya hirup teh palsu hungkul dan nagara-nagara ge ceramah ieu teh can tangtu asli palsu. Tadi ceramah kudunya aka miskin nya aka yatim bere nu susah tulung nu butuh talang nu susah bere nu jompo buktikan atuh cepak ades teh aya nama kieu we amplop moal dibikeun dan dina ceramah ge kudunya aka yatim urang bagikeun we amplop ustad kanu yatim kumaha cek kuring des tong kitu atuh nya jelema dibawa gawe mah hese teori ararapal Pak kalau mah praktek memboro-boro bapak kuring ge sarua kununya kan jompo Nabi Muhammad beres ceramah di banan doma di tengah jalan anu menta ya Rasul naon eta doma kumaha Nabi hayang anjeun nya kop atuh keur anjeun milik kuring rezeki maneh lainna kuring pegat sok ku bapa di ditu paling jalan dia urang pegat jalan dia moal ka balik we engke we geus eueuh batur ka kana balik teori mah molotok dina sirah teh hayang nurutan Nabi kanyataan mah saha nu bisa terus itu Pak Nabi Muhammad deak harta melaan yatim Nabi Muhammad deak harta melaan miskin imah butut masjid gede Nabi coba orang lamun boga duit 1 M milih imah milih masjid alus badan pengajian kaitu teh alus milih imah tanya aturan negarana eta kitu bebengok maneh mun boga duit 1 M milih imah nyeun masjid nya imah kumaha teu nyeun masjid nah wae jeung kumaha tinggal ngencereng di jalan babari jadi jauh tanah ke langit orang cinta karena Nabi jauh kene bener mata iya ayana Isra Mi'raj judulna mika cinta Nabi Muhammad hayang wabuh aya naon di bulan Rajab ternyata aya kejadian anu agung ngaranna Isra Mi'raj Isra perjalanan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa orang memperingati Isra Mi'raj naon hartina memperingati Isra lamun orang teu berjalan Nabi Muhammad Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa urang ge memperingati kudu berjalan di mana urang berjalan tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina kedul jadi daek tina goreng jadi alus tina pedit jadi bager tah eta Isra keur urang mah Nabi Muhammad Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa keur urang mah hayu urang Isra tina bodoh kana pinter tina salah jadi bener tina pedit kana bager tina goreng jadi alus tina kedul jadi talamun bener ya Isra Mi'raj engke Bandungan masjid bapak bakal ngawolot jelema kan Isra tina kedul jadi daek talamun engke subuh beuki Allah naon hartina Isra ibu goreng jeung salaki Isra balik ti dieu tangkep aya cek salaki teh mah kunaon jadi lebay oh Isra
Ayo nih gitu gila. So, Isra berjalan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra urangnya kudu berjalan tina bodoh kena nyaho, tina salah kena bener, tina kedul jadi daek, tina goreng kena alus. Yuk urang Isra goreng jeung dulur menta hampura poe isukan, goreng ka kolot tepungan kolot naha dek salat dek zakat dek saum dek ibadah haji, goreng ka kolot teu ditarima pahalana. Naha kolot jadi hate kudu ieu urang matak tepungan bubar ti dieu teh kolot. Tanya ka hayangna naon karesepna, geuat bere. Contohan turutan tak kuring. Ya dek ceramah teh ka bapak cenah teh hoyong dikintu naon. Wah, cenah mana teh balik bakal subuh. Jeung nomor tutup alfamart tutup kan mun keukeuh mana hayang ngirim kolot sadiberena ku panitia we kitu. Eta kamari abdi ti Tasik orang Inang, mun ti Garut dodol, lamun ti Cililin wajib. Ai Subang ganas ulah wakang yang nyebutkan ganas ai dina dus eueuh da identitas Subang teh heueuh ganas ngan lamun ke dina dus dibongkar ganas eueuh tong sok ngawaradula singnya ka kolot ibu baheula mere duit ibu baheula minta duit ka kolot teu mere kunaon teu boga ayeuna ibu kolot hayang mere duit ka kolot ibu ceurik naha kolot geus eueuh geus rup ku Bandung rep kulmah katurban teureum-teureum kajian moceak martan jagat ngajerit martan langit ukur tutunggul anu ngajentul di kubur matak lamun dek nyaah ayeuna mumpung-mumpung kolot keur aya bener sing alus ka kolot ladang Isra teh alus ka salaki ladang Isra teh alus jeung dulur maot isuk di dunia geus hampang akhirat ge bakal hampang maot isuk di dunia berat di akhirat ge bakal berat naon anu jadi pangbeberat akhirat hutang matak balik ti dieu inget-inget bisi gara buat hutang bayar karena PNPM tak ka desa apa Nabi Muhammad ge nalika edet ngantunkeun nanya heula ka umatna saha di antara mararaneh anu boga hutang ka kuring atawa kuring ngahutang ka maneh lol ukasah Muhammad anjeun boga hutang ka kuring hutang naon nalika keur perang Badar anjeun necut ontak tapi lain kana ontak keuna tapi kana dada kuring apakah eta hutang ceuk Nabi hutang kudu dibayar kudu kumaha ceuk Nabi geura cokot pecut anu sarupa pek teungeul Muhammad pecut Muhammad barang edek mecut cek Abu Bakar wani mana mecut Muhammad paehan ku aing kumaha ceuk Nabi cicing Abu Bakar biuk ieu hutang kuring lain kudu ditanggung jawab ku anjeun hutang kuring nu kudu tanggung jawab hade eta pamimpin eta Jamal Umar ge pamimpin mah kitu mawa gandum 60 kilo lempang 6 kilo indit-indit ka tepis piring anya selang ka tiap lawang saha nu teu dahar gebro bere ku pamimpin tah ayeuna Pak Kades geura sok turutan mal peting mawa beas 60 kilo lempang 6 kilo paling kuat jadi kades lain 3 periode 3 poe mau tujuh pidato bapak-bapak ibu-ibu abdi mundurkeun diri tina kades nah potong cangkeng mata orang mau bisa sa ideal pemimpin jika baheula nya ustaz ge mau bisa jika nabi mau bisa nabi mah amplopna dibikeun domana dibikeun urang mau teu pasea jeung pamajikan di imah atuh nah akang teh Sumedang teu mawa amplop dibikeun nurutan nabi ge pandomba dibikeun ka fakir miskin jadi amplop akang dibikeun ka fakir miskin kumaha cing pamajikan urang molor jeung itu nu teu kitu Isra berjalan ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maka urangnya kudu berjalan tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina kedul jadi daek tina goreng kana alus itulah Isra keur urang ka karawe mi'raj ai mi'raj naik ka Sidratul Muntaha maka urang eling Isra mi'raj urang ge kudu naik datangna bulan Rajab naik na darajat deuk teu naik derajat kumaha nu bodoh jadi pinter naik derajat ku pinterna anu salah jadi bener naik derajat ku benerna anu kedul jadi daek naik derajat ku daekna pan urang mah nerangkeun agama teh hayang nu abstrak hayang nu nyata-nyata mung dongeng hayang nyata tah Bapak Isra isuk kudu dinyatakeun Ibu Mi'raj isuk kudu dinyatakeun naik derajat yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah Allah ngangkat derajat manusia ku iman jeung ku ilmu nu mana ilmu nu dipigawe
Ternyata Nabi Muhammad tepung jeung Allah, cek Allah teh Muhammad, umat anjeun teh loba dosa gerak tempo ka belah kenca. Ternyata di belah kenca aya hukuman Allah, ngaguntingan leta sorangan, neutekan bibir sorangan, boloboran ku getihna, nepi ka Nabi tumanya ka malaikat Jibril. Ya Jibril, saha eta umat anjeun Muhammad anu di dunya na capetang bari piwarang nitah ka batur hade tapi ku sorangan teu dipigawe. Saha? Astagfirullahaladzim. Kabur bingung ku pakades dia kuat asa ngajeleng yang di bentar guludu capetang baris miwarang nita ka batur hade ku sorangan teu dipegawe, diguntingan beheungna sorangan, diguntingan bibirna sorangan, diguntingan letas tangan ai ka batur nita ulah pasea ai sorangan nyontohan pasea. Saha eta? Aing hoream ceramah di dieu Ustad cenah Pak. Tenang, urang jawab lain Ustad, Ibu. Sok ibu ka budak ngaraji sajang, nah ibu init ka masjid. Geuning eta sarua, nama jeung tudang-tuding ka urang. Berarti kabeh, Pak. Ai ka batur eta hade sorangan kitu migawe, lain ustad atuh kitu. Kabeh kitu. Kabeh. Lain disebut ustad menyeri hate urang. Ustad itu. Sararea. Lol deui Muhammad gerak tempo hukuman ke umat anjeun di belah kenca aya jelema ojay-ojayan dina darah hanyir bau rucif kateueum kateureuy begang awakna ongkek tuluy-tuluyan. Saha eta Jibril umat anjeun Muhammad anu nulungan tapi nyekek beheung batur, nulungan tapi nyekek beheung batur. Nyai bisi maneh teu boga duit datang ka emak kumaha disadiakeun 2 juta ngan wayahna dina saminggu kudu jadi 2.200.000, lamun sebulan jadi 2.800.000, bayangkeun 5 tahun teu kabayar sawah beak imah beak. Saha eta? Rentenir. Lamun di dieu aya anu kitu iraha hadap eureun. Aya abdi mah nanyana iraha hadap eureun, dek eureun pek henteu kajeun ngan kuring nanya iraha hadap eureun. Moal eureun naha dek dudunya we hayang jadi gedong, hayang jadi sawah, hayang jadi mobil pek ngan bapak maut bakal beak ku anak incu, ladang basilat ladang haram bakal ludes tumpur, moal nyesa saeutik-eutik acan sangsara enak jeung incuna lantaran barang haram bebeakan. Hok mangga di teu percaya eta Bandungan mata cek urang mah leuwih hade eureun daripada doraka di bawah harta beakan rugi. Kunaon ibu susurian? Pelaku. Aing korban. Sedih itu dah. Ibu emang susurian itu tarik wae deh. Muruna sa diwakilan nya. Muka telu Muhammad gerak tempo tuh umat anjeun nyokot batu maledogan sirah sorangan jebrot bencar polokna keluar bejad sirahna koceak dengek saha eta Jibril buka gentong umat anjeun Muhammad. Saha eta teh umat anjeun teh anu ninggalkeun salat. Anu ninggalkeun salat keras. Nah, ai palebah ninggalkeun salat jeung jerempe kieu. Ayo palebah babren tenir kuat surah. Saha eta teh umat anjeun nu ninggalkeun salat Muhammad jadi ratu moal ngahukum raja moal deuk nyiksa nu ngahukum kalintang ti perbuatan sorangan Allah mengukur lalajo jeung nyaksian nu ngahukuman teh awak urang geuning Pak mata urang tong lalajo kagorengan batur angguran mah omean mah kagoreng patutan diri sorang. Tepung jeung Allah Nabi Muhammad teh tages tepung jeung Allah Muhammad dosa umat anjeun loba jeung bedegong nabi abdi karep kasupuring meureun bedegong teh. Dari masa abdi ke sholat subuh soka berangan, sholat lohor soka asaran, asar ka magriban, magrib ka isaan, isa ke soka heesan. Bedegong urang depak tah cek Allah teh dipupus dosa anjeun, dosa Muhammad, dosa umat anjeun Muhammad dipupus. Sabalikna kami dek marentah naon atuh ya Allah keur mupus dosa kami sholat sabaraha waktu 50 waktu Nabi yes cek Nabi atau bisa mupus dosa umatna sabab Nabi cinta ka umat tepung jeung Nabi Ibrahim tepung jeung Nabi Musa cek Nabi Musa Muhammad sabaraha rakaat keur mupus dosa umat anjeun 50 waktu balik deui Muhammad geura demo Allah 50 waktu umat anjeun moal sanggupeun akhirnya dirobah jadi 5 waktu ternyata 5 waktu ge we saya keneh batak sholat keur mupus dosa urangnya
Persis Muhammadiyah tara rajaban baik entong diomongkeun kurang Persis salat Muhammadiyah salat anger kadona mah barareunang urang NU nya rajabannya salat papan kadona rajaban teh adalah salat geus tong seuli omongkeun anger dek NU dek Persis di Muhammadiyah digiwengku ku kaislaman disebut ikhwan fidin ikhwan dulur dina agama ngatak lamun dina salat teh berjamaah ulah ukur awakna jeung hate geus ya mah geus salat ngomongkeun batur nah hanya situ mah salat tadi utak-utak berarti sapenyang salat kieu berjamaah teh ulah sakadar awak kudu jeung hate terus Pak gambaran berjamaah mah ge pangajian eta wadang berjamaah kesepakatan sararea ceuk rakyat nana gerhana ceuk kades nana gerhana ceuk bukades nana gerhana ayeuna mah teuing tahun hareup mah buat ceuk kades entong nyadiran aing buat kitu teu apa gabungan Pak Kades seurina tarik atuh tadi jadi we kapang ieu di mana heula geus terus salat nu mana atuh ya Allah anu bisa mupus dosa umat kami teh tanha anil fahsya iwal munkar salat nu bisa salat anu bisa nyegah perbuatan keji jeung nah kuring nanya ka ibu ayo ngomongkeun batur maksiat oron ibu ayo ngagosipkeun tatangga doraka oron ibu ayo pepelotot ka salaki dosa oron tah salat nu mana diterima salat anu mawa eureuna urang dina doraka ngomongkeun batur eureun tina salat nyaritakeun batur eureun tina salat pepelotot ka salaki eureun tina salat eta mata mun ibu sok ngomongkeun batur eureun kalau kamu barak katakan sedih atuh deh nyambung tah salat eta kadua salat nu mana atuh salat nu kawengtu ku 3 huruf pandangan ulama muntan nabi naon 3 huruf teh salat sod lam jeung ta ai sod sidqul qauli ai lam layanul qalbi ai ta tarku ma'asi kitu sidqul qauli alus ucapan tajelma salat mah alus ucapan teh matak lamun urang osok salat ngahina batur ngaledek batur nuding batur nyata batur salat nu mana nu keur dipigawe da salat nu bener mah sidqul qauli aralus ucapanana lam layanul qalbi leuleus hatena salaki deuk usaha narima henteu usaha ge ditarimakeun terungsing goblok salaki molor wae usaha atuh ka itu entong kitu tarima wae daripada ibu jadi rana duit 10.000 ge moal datang gitu boga salah 5.000 ge sumping tetap tarimakeun nya lamun boga salah kita usaha teh tarima kukut piara karaban etang gaduh kalencil layinul qalbi leuleus hate tilu tarku maasi ninggalkeun kamaksiatan ngomongkeun batur maksiat nyaritakeun batur maksiat geuleuh ka batur maksiat panas ka batur ge maksiat eureunang lamun bener urang salat maka salat syariat tarekat hakikat jeung marifat salat secara syariat bacaan sarua ruku sarua sujud sarua syariatna salat kabeh ge sarua ngan torekatna rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang matak jelema nu sok salat bakal ngarasakeun karipuh batur kacape batur karungsing batur kateu balegan batur kateu cergan batur kasusah batur matak jelema salat bakal bisa silih belaan jeung batur rasa katilu salat secara makrifat mah salat anu geus eueuh sekat antara urang jeung Allah karasa Allah teh ayana karasa Rahman Rahimna karasa walas asihna karasa deudeuh jeung hemana ibu nyieun kasalahan kuring nyieun kasalahan tapi ku Allah teu dibongkar kasalahan urang duaan artina Allah maha nutupan kana kasalahan masing-masing karasa ladang salat bener ibu capek geus ya mun iso perhatian mun budak ABG mah kitu teh heula atos teh aya nu geus kolot heula mun iso perhatian wah da urang nu ceramahna ieu kumaha urang geus saudara Arwi ancan anak kumaha urang ada urang nu acan nah hayang nepi ka jam sabaraha hayang nepi ka subuh hopek we ibu sorangan urang ngadeg balik usara rombongna urang dieu ceramah hayang nepi ka subuh cenah Pak warara dieu hungkul ceramah nepi ka subuh aya salat subuh bari heuai hoream
Ayo sakieu mah jam 11 kurang saparapat abdi aya waktu keur mulang, bapak aya waktu keur istirahat, Pak Kades aya waktu keur ngantor, atau bapak-bapak nu keur aya pangabutuh ka pamajikan heuh bisa meureun. Sakitu nu kapihatur bobo sapadan sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar sampurana pataluna nu kasuhun meninggal di pamrih hampura anu katenda luhur saur teu kaukur sabda teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gepuraning indria lampana kasalamatan lawang kabagjaan kembang senetik serbaran sari tutup lawang sigotapa aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.